halal bihalal. Halal bihalal teh kieu aya definisina. Ibaratun anit tisolit taqarrubi bit taqarrubi li husulil minnati minallah. Ari ngaran halal bihalal teh hiji ibarat hiji istilah tepungna tina tepungna taqarrub jeung taqarrub. Bu, taqarrub jeung taqarrub. Ari taqarrub teh gawe deuheus ka Gusti. Cik taqarrub nu kahiji menta ham. Taqarrub nu kadua mere hampura. Nu hiji halal nu kadua halal. Patepung jadi halal. Kartas henteu. Ngaji mah kitu bari heureuy ge. Bae heureuy ge penting mah aya ngaji. Da ngaji sisi jalan mah loba iklan. Tadi Avanza, ayeuna Vios. Teraskeun. Baelah mustami saeutik ge. Penting mah ngaji we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencit hayam di imah bi Isah nu ngawal salam muga-muga sing ditebihkeun tina kasusah. Amin. Mencit hayam di imah si Dilan nu ngawal salam muga-muga sing punah tina rupi-rupi cicilan. Nu ngawaler salam didoakeun muga-muga sing arawet muda. Amin. 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 Ibu-ibu nu teu ngawaler salam muga-muga carogena sing enggal kenging mamah muda. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi na'budu haqqa hamdi wa syukru haqqa syukri hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa addim wa akrim wa majid wa syarif ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyyina wa maulana Muhammad ay Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Mual panjang muqaddimah jalaran waktos parantos tabuh setengah 11. Anu dipihormat para alim ulama, ashabal fadil, para kiai, para ajengan utami sesepuh pondok pesantren Al Hidayah, oge sadayana para asatid nu teu diwincik di hiji-hiji disebatan namina saurang-saurang tengirangan rasa hormat simkuring kamarantenan. Pangersa panitia penyelenggara oge Sohibul Al-Fuqah ketua DKM Masjid Jami An-Nawawi sarengrengan teka kantun ais pangampih pupuh lemur Bapak Kepala Desa Sukajadi oge tokoh masyarakat pini sepuh tur anu dipika sepuh anu utami pamarentah urang presiden tingkat 8 Bapak Ketua RT, presiden tingkat 7 Bapak Ketua RW, daya tege presiden sarua. Jadi abdi ieu ngaos teh bade gerak cepat sugan teh moal aya nu hadir pami di Tasikmalaya seep ku hujan agung teh. Jadi itu mah di Tasik tadi dordar gelap. Abdi bade angkat mati lampu 4 kali manawi saurupun biang di Ciamis mah engke moal hujan agung ngan abdi emut kana nu apun biang
jik jaluk rek init masing salamet mudah-mudahan singraat. Alhamdulillah sumping ka dia hujan ngalitan nya nu hadir ge di dieu aya ari 1000 mah jeung nu teu hadir. Alhamdulillah. Nan abdi mah muji dina kondisi ngijih kieu hujan sapertos kieu jamaah masih keneh aya. Upami kondisi di Tasikmalaya daerah abdi upami hujan mah sok biasana dialihkeun kana wengi enjingna atanapi di kana siangkeun. Berarti alhamdulillah warga kampung atanapi dusun Limus mah sadayana ge insyaallah ahli pangaosan. Amin. Nu osok mah wios akang abdinya bade ngadeg wae mohon hapunten ka sepuh da kieu kaayaanana ari aji jadi mau balik kurang panjang mah ripuh cek si penek. Alhamdulillah cek da ari nu penek mah pan anti penyawat darah tinggi cek pan darah rek naik ge moal cios da awakna penek. Nu kadua nu penek mah sok cerdas sabab otak jeung hatena deukeut. Tingali Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie bisa menciptakan pesawat terbang sabab awakna penek. Matak emak ete si gaduh cita-cita gaduh putra gaduh incu anu soleh hayang-hayang teuing boga budak penek kawas abdi ripuh ningali abdi meniru hai gitu banget. Ieu ajengan Agis teu diedit heula ieu ditingali ieu abdi siga menang hamplas. Kene ecenya ajenganana teu pati kasep tapi da ari nyiar ilmu mah insyaallah ningali nu ngawulang oge insyaallah jadi ganjaran kitu utami ningali guru-guru urang kitu nya ajenganana sederhana kitu aja da irung jeung pipi na ge meuni parbut jaba milihan teh baju teh meuni nu kontras kitu siga panganten aing baju eta teh da geus aya-aya we mak nya nu nyuhunkeun foto teh ajengan teh milihan nyalira ieu teh. Jadi abi ngintunkeun foto dikintunkeun nu ieu. Malah alhamdulillah neme kori parantos ngalantunkeun ayat suci Al-Qur'an ieu tanda bahwa pangaosan teh kumaha situasi. Ngan abi yakin saur ajengan Agis setengah jam we ajengan keun setengah jam oge da apal ieu cenah geus dirapet lah aing geus ngomong-ngomong nu kitu sok riweuh cenah ulah sok dines teuing ngajina tegang geus pairi jeung ieu mah pokona mah ibu-ibu abdi teh ngaos teh panggung ngalongi ieu teh ti kaping 3 can liren mugi ka ayeuna awak teh ringsak mata kudu sagedeung ringsek ngan pamajikan mah di imah yes da apaleun meureun salakina loba dulur karena duit wae ecah da lamun geus loba dulur mah insyaallah loba doa lamun geus loba doa kadituna loba dukungan. Alhamdulillah dan di dia mah kana duit teh ibu-ibu teh marorongkeun ka abdi nya ibu-ibu teh da apa di dia mah ibu-ibuna loba hulang-hulang mata loba hutang oge ceuk ibu bieu da di dia mah ibu-ibuna getol ngaji lain ngajuk ari ceuk. Alhamdulillahirabbil alamin sanaos ngaosna sederhana di sisi jalan. Ieu Masjid An-Nawawi teh paranti abdi istirahat. Upami disalin abdi pangaosan bade jalur kasadananya ka Cimamut ka ditu. Ka Cikarang ka Tomoh ka ditu. Sok istirahat teh di dieu sanes sakali 2 kali. Malah ningali perkembangan masjid ieu oge sae signifikan alhamdulillah. Ayeuna mah dekorasina sae kapungkur nuju usum corona ge di dieu mah jalan we ngaji alhamdulillah. Nya ada kamari mah keur usum corona atuh pakubu disebutna ge covid kosong piduhiteun boro-boro nu tukang usaha aja ajengan ge atuh mubalik seueur nu bangkrut keur usum corona
pokoknya malamun geus aya nu ngulem we ece geus nyebutkeun hapunten eta teh pasti ngabatalkeun. Lamun nyebut manawi berarti ek tulus. Nu mawi abdi kamari pangawasan nuju corona mah kaetang aya keneh teu sepi teuing model seueur masyarakat anu masih keneh jalan diijinan ku kuwuna asal mematuhi prokes seperti di Sukajadi. Abdi seueur nu ngulem aya wae da apaleun pan abdi teh mu balikna lain spesialis kota abdi kaleuweung dawuh razia. Dapan ngaji ka kota mah beungeut abdi teh disemprotannya beungeut teh labatan hama cenah. Da liweuh atuh keur usum corona mah boro-boro tukang usaha, tukang nguseup ge pan. Wah, eta teh putus asa. Mang kunaon teu nguseup eueuh nu nyangut, da laukna make masker atuh. Bios ibu ieu ngajina bari heureuy bios. Bios kana nu hadirna sakieu ge. Nya, ieu mah etang-etang ieu we abdi silaturahim ka dieu. Mudah-mudahan silaturahim urang sadayana sing janten kasayaan. Mudah-mudahan sing tambih-tambih naon teh dibarokahan sanes kantena ieu kampung utamina limus manis da channelna limus manis da meureun mung ari disebut limus haseman model di abdi kampung teh kampung Cikadongdong hese di bahasa Inggriskeun sarua jeung limus asli nawan diriungkeun abdi menyang ayeuna kieu Cihideung water black bener teh Bu Cihideung di bahasa Inggris kan water black bisa Sukaratu Queen Likes tapi lamun Cikadongdong mah hese di bahasa Inggris kan teh jadi water kedongdong menya water limus jadi abdi jeung urang dieu teh masih samarga di ditu Cikadongdong di dieu limus tepuguh vitamina disebut C lain disebut D lain tapi insya Allah nyegerkeun ngan ulah loba teuing upami loba teuing nyeri beuteung jadi ngajina ulah lila teraskeun wang mah pae we Pak kana halal bihalal ibu bapak halal bihalal teh produk asli Indonesia. Di Saudi Arabia tidak ada halal bihalal, di Malaysia tidak ada halal bihalal, di Singapura tidak ada halal bihalal, dugika di Brunei negara Islam tidak ada halal bihalal. Aya ge tahun 2000-an ka dieu nurutan Indonesia. Jadi Indonesia mau boga pengajian ciri khas sorangan. Pan ibu make merek halal bihalal mengaji teh pan make tenda. Kosok mingguan kieu. Make sound system di panggungan sabab aya merek halal bihalal ajaran naik kieu unggal minggu da bangkrut atuh ibu bu halal bihalal mah produk asli Indonesia sabab pan di Indonesia mah aya kearifan lokal gitu nu janten pangaosan teh di ngaranan sabenerna mah sumping sasih mulut disebutna ge mulut sumping sasih Rojab disebutna aya Muharram disebutna sumping sasih Sawal disebutna halal bihalal lain sawalan ari euceuk manya aya pengajian sawalan ari euceuk teraskeun jangan-jangan ari halal bihalal teh naon sih ieu teh depan eueuh ti ditu kapungkur Presiden Soekarno sabada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia bade ngumpulkeun umat Islam jeung sadayana warga negara Republik Indonesia khususna umat Islam sabada proklamasi kempel sabada proklamasi kan proklamasi teh Ramadan tangke tos lebaran ka Pak Kiai Wahab Hasbullah pendiri termasuk pendiri Nahdlatul Ulama nyarios kumaha ieu nami pangaosanana saena kumaha disebut saur Ki Wahab Hasbullah aranan we halal bihalal ke heula halal bihalal halalun bihalalin bu geus apa teh artina unggal tahun kieu abdi ge sarua da menang ngapalkeun tadi peuting ieu teh
halal bihalal. Halal bihalal teh kieu aya definisina. Ibaratun anittisalit taqarrubi bitaqarrubi lihusulil minnati minallahi. Ari ngaran halal bihalal teh hiji ibarat hiji istilah tepungna tina tepungna taqarrub jeung taqarrub. Bo taqarrub jeung taqarrub. Ari taqarrub teh gawe deuheus ka Gusti. Cik taqarrub nu kahiji menta ham, taqarrub nu kadua mere hampura. Nu hiji halal nu kadua halal, patepung jadi halal. Kartas henteu. Ngaji mah kitu bari heureuy ge. Bae heureuy ge penting mah aya ngaji. Da ngaji sisi jalan mah loba iklan. Tadi Avanza, ayeuna Vios. Teraskeun. Baiklah mustami seetik penting mah ngaji. Alhamdulillah. Taqarrub nu kahiji menta hampura, taqarrub nu kadua mere hampura. Nyuhunkeun dihapunten jeung ngahapunten patepung supaya naon lihusulil minnati minallahi, supaya hasil minnah ti Allah. Naon ari minnah ti Allah sederhana bahasa urang minal aidina wal faizin. Muncul bahasa orang memulus rahayu berkah selamat. Bahasa itu nama minal aizina wal faizin. Pada ieu nama geus jadi ciri khas mah di mana-mana lamun sasalaman ge minal aizin wal faizinnya. Nah, iklan deui. Jadi jangan nempuk lalu lintas resep. Bo sok aya nu nyuhunkeun minal aizin wal faizin nyuhunkeun hapunten teu saeutik. Minal aizin wal faizin dijawabna sami-sami. Padahal minal aizin wal faizin mah lain mohon maaf lahir batin, da eta mah doa. Allahumma ja'alna minal aizina wal faizin. Jawab paling singkat ku amin atawa taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Lain sami-sami tekah geura urang pahas sanajan bari heureuy da kudu aya ngajian di dieu mah daerah pasantren. Ripuh pan aing ngaji hareupeun guru wa calik di bumi. Keur mah di ditu ge loba guru abdi tak mah wa nu pangsepuhna. Wa mah calik sok gempeur pidato hareupeun guru mah. Nyebut pribados ge jadi pribodas aing bareng. Ibu atuh wabillahi taufik jadi wabillahi taepok. Atuh boro-boro pidato ngumumkeun ge ripuh atuh aya RT anyar. DKM eueuh ajengan eueuh aya nu maot pantang ngumumkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun parantos muli ka rahmatullahi wa barakatuh. Atuh dijarawa waalaikumsalam. Komo jadi kori kos Ustad Agis mah jeung neme Ustad eta Ija jeung Ustad Asep ripuh abdi mah eueuh bakat di kori. Sok bagi-bagi tugas lah. Sora abdi mah halus kena repehna daripada kurona teh. Boh, aya babaturan dipaksakeun keur mau bakat ningali babaturan abdi eureuna jadi kori. Diajar kori putus asa teh Kang Agis, babaturan keur salesma, terang salesma mah. Sarulang leho sedang macet, eta ngaranna salesma pan singkatan. Nya ngalai pas kieu teh bismillah pelenung. Kamana we ngomong mah da aing moal ka dieu deui ieu mana teraskeun husul minnah supaya hasil kana minnah teh nugraha ti Allah. Naon buktosna minal aizina wal faizin. Ngadua mah teh Allahumma ja'alna minal aizina wal faizin. Allahumma ja'alna mugi ngajadikeun Gusti ka abdi sadaya minal aizin tina reng-rengan jalmi nu balik ka Gusti Allah nu kembali kana kesucian wal faizin jeung jalmi nu menang kabagjaan kemenangan. Dijawab amin lain sami-sami. Sok aya minal aizin wal faizin
Langsung ibu jawab, amin. Ibu langsung miheulaan hapunten kitu. Ya malah sami-sami. Halo. Tah iya di Indonesia mah tak lebaran aja loba penipuan di luar kongguan di jorona kiripi. Sarua jeung minal aidin eta teh. Boh. Matak setiap jalmi pasti bisa lebaran, teu setiap jalmi menang minal aidin wal faidin. Sabab lebaran mah kafir ge bisaeun asal make baju teu dahareun loba eta ngaranna lebaran. Matak di urang mah bulan puasa teh alhamdulillah di tanggal 15 teh pamajikan geus beda beungeut teh komo 20 tilu ka ditu 28 mah geus teu patanya di imah teh eta teh cirina deukeut lebaran da can kabeuli baju. Di tanggal 17 teh geus ngomong ka salaki teh iraha olah. Tanggal 21 tanggal 22 geus ngomong batur mah geus nyieun kue nastar, kue kebuk, nyieun saroja gitu. Mata keur urang mah kadang ngamanfaatkeun bahwa Ramadan teh bulan penuh ampunan kamari kuduna dipake itikaf. Ieu mah da kitu di imah teh geus perang dingin. Wah, di dieu mah istri balager. Ieu mah di Tasik barang. Beda eta teh geus teh deukeut lebaran. Nu mawi Ramadan teh bulan penuh ampunan kanggo abdi mah. Ampun teu boga duit, ampun can nyieun kue, ampun can kabeuli baju. Nu matak Ramadan teh bulan penuh ampunan, malah ampunan. Teu si Ece ini merongkeun eta. Tah ajengan cenah beungeut teu si ohang kitu. Da geus kieu abdi teraskeun. Subhanallah tuh geus jam 11 kumaha ya. Hoyong duga tabu sabaraha. Tabu satu mah sanes pangaosan penganiayaan. Ibu bapak sadayana nu mawi Ramadan wapan dipungkasna teh ku Idul Fitri ari lebaran manu menyentuhkan hari raya setiap euforiana setiap kabungahna ngaranna lebaran nu mawi lebaran mah tiasa nurutan sadayana ge imah dicet lalaki loba nu dicukur teh ciri lebaran. Aslina tah lebaran mah katinggalin teh kueh mah loba ngan teu meunang wakan di dahar. Teraskeun nu mawi halal hiji takorub, halal nu kadua ge takorub, halal nu kahiji menta hampura, halal nu kadua mere hampura. Ditepungkeun jadi halal bihalal, tepungna takorub, mere hampura alus. Menta hampura ge alus keur naon sumping anugerah ti Allah minal aizin wal faizin. Datang we lebaran di urang mah kupat. Ari kupat teh meunang Sunan Kalijaga kupat ngeunahna make santen lamun lepat kudu nyuhunkeun di haun. Tuh eta nyaraho. Kakara apal kitu. Tak eta teh kupat teh menang para wali nu mawi Islam di Indonesia mah sok aya kearifan lokal dan ulah kebablasan. Ari kupat mah da alus di dieu. Nu mawi lamun sagala hirup dibid'ahkeun mah sempit. Wuludan bid'ah, rajaban bid'ah, halal bihalal bid'ah, beungeut sia ge ceuk aing bid'ah eueuh ti nabina. Ibu, abdi mah sok heran sagala ting dibid'ahkeun ari ngaji Quran jabri. Teu atuh aya harakatan. Punten Pak, Quran nu dipake ku urang ayeuna eta mah inisiatifna Utsman bin Affan kapukur ngangge harkat. Da zaman Rasulna mah bunul, eueuh titik-titikan acan. Sabab penghafal Quran marawat Rasul tos teu aya, akhirna gaduh inisiatif. Quran teh make harkat disebutna Quran urang mazhab Utsmani. Nu mawi mazhab Utsmani teh ideuna Sayyidina Utsman. Jadi Quran nu aya eta teh bid'ah, ngan bid'ahna bid'ah wajibah make harkat teh. Wajib bid'ahna ge lamun Quran teu make harkat kumaha urang suka jadi urang dusun limus maca Qur'ana. Riweuh, meureun Yasin ge jadi yes, teu bisa. Ibu, cuk urang da ulah dines teuing sing barungah.
corona kerek balik kudu datang deui mah embung deui mata kalau bunga mah ke leungit virus mas carana teh sing bunga hate sok sesurian insya Allah virus ke leungit da katiupan nu kadua memang posisi mun hayang bunga mah virus mung leungit mah sing loba zikir ka Gusti sok gerak mah la ilaha illallah la ilaha illallah tapi virus teh moal asup da irungna teh daek ngajedog teraskeun nah ibu bapak sadayana tah lebaran nu ayeuna mudah-mudahan bukan lebaran nu terakhir kanggo urang mudah-mudahan urang didugikeun jaga kana sasih Ramadan da Ramadan mah pasti unggah tahun ge aya ngan urang teu bisa ngajamin nah Ramadan nu bakal datang moal kaalaman moal henteu numawina Ramadan mah indah kamarinya karena sora adan ge meuni sono tekop ngadenge adan alhamdulillah tos lahar hayya 'alas shalah alhamdulillah tos asar ai ceuk DKM kana waktos magrib mungkan 7 menit deui bratak palumpatan kabeh aya nu nempok kolek kikieuan geus numpuk bala-bala gehu campur di dieu wah di dieu teh sangu angeun lauk segala wah di dieu aya oseng kikil segala bareng kieu Allah can nepi ka nabar cau geus beak dua balas kubunga kelalean urang Ramadan tara ngajawab ada boro-boro ibu aing ge tara sakapeung tak urang teh sok poho balas bunga nang ngadenge adan bulan Ramadan sok da ke Ramadan mapan Gusti nu mawi saum teh kapan kamari as-saumu ibadatun qahiratun eta teh satu ibadah nu maksa keur lapar bilju keur maksa lapar da lapar mah paeh sahwat ge kamari ibu ke Ramadan keur lapar mah ngaji Quran ge tamat sok ayeuna geus wareg deui mimiti salat subuh kaberangan deui asli nawan diri unggul ke Ramadan mah kamari nu lapar mah boro-boro nu jangkung gede kieu dibere lapar lieur we Gusti nepi ka nempo susukan oge nempo walungan ge kapan siga kolek aya nu ngamang sugan teh kolek cau tai budak ibu ningali ge si ibu kapan ningali ieu geuning ningali sunlight ge meuni siga sirop marjan tetempoan teh nempo ucing siga awuk geus loba we tetempoan teh nu mawi cangkemna jalmi menuju saum eta teh leuwih utama min rihil miski leuwih utama tibatan minyak kasturi di hadapan Allah sanajan pada hakikatna nu saum mah minyakna sanes minyak kasturi dohirna mah minyak kastai nyada bau tuh hiak BCL disebut teh sanes bunga Citra Lestari tapi bau cubluk dititah ge saum teh kapan buka tos buka dititah taraweh adaek we dititah ibadah teh mata kudu diajar mun hirup hayang barokah mah kudu seperti Ramadan hirup begitu setiap langkah disertai ibadah insyaallah ujungna berkah sok saum marencang ge tara hiji tara dua malah leuwih ti dua rupa sok aya we rezekina ti Allah teh jaba disiplin ibu-ibu mah pasti tahajud wae saware naon tahajud tuh bener kan si akang pinter teh eta ngajawabna bener ibu tahajud wae malah memeh sahur pamajikan teh nu alus sosok tahajud heula kitu jalmi nu tahajud pasti eta teh ibu sadayana karaih ku ngalaksanakeun sahur mah mata Ramadan mengajarkan kita bahwa hidup ini selalu harus disertai dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduh, kabeh ge jarang nu kaberangan tukang puasa mah kamari. Ayeuna mah datang deui we biasa. Dititah ibadah pan 23 rakaat jeung witir. Geusna teh leuleus, tapi dah marudah ge jangan. Da eta pan naon teh dibunuh sahwat teh di kumaha sahwat teh leuwih diperkecil, leuwih diarahkeun ka nu sae. Tak taraweh tadi ditu mah payu nu imamna gancang di ditu aya di dieu mah sarua meureun sadajang masjid jami
Nyi ari landai mah teu payu. Sanajan musola ari gancang mah patas payu eta teh. Mah bade ka mana pan di ditu aya masjid cenah di ditu aya patas. Bagaimana bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim Ciamis Bandung awas elepan karunya aja kaki-kaki teh abah mah ripuh abah mah taraweh di dieu teh ripuh asa pasiksa awak kumaha kana ceuk pamuda abah mah tina ruku kana sujud teh kari nyuntrungkeun terus dititah sahur ada alhamdulillah sanajan maksakeun wae mah pan aya di ditu ge nu maksakeun sahur he geus beak sangu teh kudu nyangu tapi da kaberangan saeutik 3:30 kudangna leuwih 3:30 leuwih da beureun kudu nyangu mah jadi bisi teu kaburu wah eta ibu-ibu ti poporose eta nyangu meureun can ngisikan na barang jeung kiih eta sorana teh werwok sabab salat subuh nalangka kaberangan ku Allah dibuktikan masih sulit baeud kasalaki sawareh keur oknum awewe tapi buktina lebaran mah urang kalaparan tah diajar mah kudu tina naon kudu tina Ramadan cenah teu boga duit tapi abdi papangih di Jogja Cikoneng ditanya urang mana suka jadi eta baralanya alhamdulillah tah hirupna kudu diajar tina Ramadan nu mawi Ramadan mengajarkan kita lamun hirup hayang barokah sing soson-soson ibadah menyertai setiap usaha dan ikhtiar kita